Aing mah mirun seuneum nih teu hurung-hurung asik. Kang, hudang gerak Kang. Suluh bararasa ya. Kang, boga salaki aing mah panon poe geus moncorong ogenan mi teu hudang-hudang Kang. Naon di nyi, mang akang mah pineuh da ti tadi kitu pineuh. Anu mah akang mah keur mikir. Dah, teu pineh-pineh kumaha, ari eta mah karecam keureusem beurina ge mikir naon. Mikiran pagawean, keur poe ayeuna kan kudu menang duit meureun. Mang pineuh ti tadi gen. Ti tadi gen mikir cicing di kamar gen, mang pineuh. Dah, paribasa puguh hudang sote kagebrag. Kagebrang kumaha, ti tadi ge cenghar, mang pineuh ti tadi gen. Mikir salaki mah di kamar ge ngahuhulang sote, lain pineuh. Dah, bisa bae nembalna. Ari diomong ku pamajikan teh sok nembal bae, bung eleh. Tuh kan teu salah ieu. Yuh, cenah teu pineh. Ah, asana. Yang anu bieu mah Geus lah ulah loba obrol. Cicing, ieu Kang, ari sakalianan isuk-isuk mah ulah sare isuk-isuk, cekolot ogenan sare isuk-isuk mah mantak jadi penyakit. nyong bieu ge teu sare ngan pakreujeub saeutik. Lah, teu bisa kitu Kang. Pokona akang ayeuna ulah sare deui. Cicing, tuh mantuan pagawean di imah mending Kang. Nya ieu ge moal sare, jeung ditu rek manggawe mah lah. Moal sare. Awas pokona lamun katempo sare dicolok matana. Moal pineuh deui, keur tempokeun teu percaya mah, sok tempokeun terus. Tah kitu sok terus tempokeun. Sok tempokeun terus, rasana pineuh meureun. Tuh kan cek nyai ge kumaha? Mata Nyong mata anu lupa ih. tunduh nyi. Lah, aing mah mending ngarebul. Lumayan boga asin saeutik. Bagi-bagi jeung ucing ah. Mending ngarebul gak kieu. Iraha boga imah gedong siga batur. Mang. Kudu bisa ya ngabagina. Dijang ucing, dijang si akang, dijang nyai. Ah, cocok pas. Saeutik we ucing mah ah. Mang. Ya. Ada. Ah, make hayang madang si ieu kumaha deh. Mang. Tah. Kang. Geura nyaring geura. Ini teu boga kaera ku ucing ge weyah kieu geus nyaring geus madang. Weyah kieu meni can hudang. Ari sugan ari geus hudang mah bijil, anjeurkeun teu katempo meureun. Ye. Naon? Pang transferkeun ka Ceu Iroh kamari nginjem duit cung. Ngan peupeujeuh setrukna kudu dibawa. Ditransferkeun ieu Kang? Heeh.
ganjang nyai. Ah, pokoknya kemarin dipakai udah nyai bayar paket. Kan setrukna bawanya. Nya Kang. Ya pulang na teh. Ayalah saeutik Jung. Jang nyai nya. Kade pepeje setrukna jang bukti. Kang. Akan tuang heula nya. Ah. Nginum kopi tuh ya. Aduh, ini ke warung mana lila teuing asih. Beak sanggup beak kopi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tah geuning. Bagadeun mana setrukna? Kayak gara heula Kang, hayang ngarenghap ya. Arek dipotokeun setrukna beu kadiekeun. Aya tuh di luar Kang. Beu atuh kadiekeun, ku arek dipotokeun. Ari Akang pugugenan berat nyai mau ti warung ge meni rakasa tuh di luar kari motokeun. Arek kitu setruk sagede naon di mana berat-berat teuing kadang kan salembar sakieu kertas. Mani maksudna? Ah, Batin asih. mending di setrukna nya. Ari Akang. Asa jelema setruk anu dirareon ka dieu kumaha maksudna deh? Tuh kan nyalahkeun bae nyai, ari eta naon? Jelema setruk. Nah, salahna nyai di mana, Kang? Maksud akang mah keur bukti transferan aya tulisan. Jelema setruk anu dirareon ka dieu pulang deui ka ditu. Naon digaweana di dieu gen? Kan dia tinggal moto, Kang. Foto bae sorangan sur. Anturkeun ka ditu kanu bogana. Ah.